Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Reval Richard Nathanael Panjaitan Pak dari kelas MIPA 8. Wilujeng Berang Sadayana Temanjung Bonovi salaku guru mata pelajaran bahasa Sunda anu saya hormati jeung sayangi. Mugi-mugi anjen tetap sehat dina perlindungan Allah, sateucan kuring ngamimitan hayu urang muji ka Allah anu maha kawasa, pikeun berkah urang tiasa tetap sehat. Sateucan kuring ngamimitan, mari urang ngucap syukur ka payeunnan Gusti Nu Maha Suci, pikeun berkah anu dipasihkeun ku urang sapados urang tetap sehat. Budaya Sunda mangrupikeun kabudayaan anu tumuh sareng hidup di masyarakat Sunda. Budaya Sunda mangrupikeun kabudayaan anu pangkolotna di Nusantara. Sababaraha ajaran budaya Sunda anu diutamakeun nyaeta cager, bager, bener, singer, dan pinter. Secara umum masyarakat Jawa Barat disebut masyarakat anu lembut jeung religius pisan. Seperti dalam pameo silih asih, silih asah, jeung silih asuh. Silih asih tentang tingkah laku anu nunjukkeun kasih jeung menyayangi. Silih asah tentang silih nambah ilmu jeung ngasah ilmu. Silih asuh ngabimbing, ngadidik, jeung saling lelengkapan. Budaya Sunda aya juga berbentuk kesenian. Aya seueur kesenian dina budaya Sunda antara lain wayang golek, alat musik, tarian, dan lain-lain. Motif pakaian kostum anu dianggo ku para penari mirip sareng motif bulu merak. Ngajelaskeun bentuk sareng kaendahan eta bulu. Gerakan dina tari merak nunjukkeun tingkah laku manuk merak lalaki anu nguping perhatian awewe ku gerakan anu anggun. Tarian eta berasal dari Jawa Barat, Bandung. Kusabab kitu, hayu ngelestarikan nilai-nilai ieu sareng kesenian budaya Sunda. Karena eta dapat menyebabkan hal positif di masyarakat. Kirang langkungna mugi tiasa dihampurkeun. Wilujeng Berang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.